Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang raskeun deui dina nadoman Sirul Hisan kalayan dina maqalah anu ayeuna masih netelakeun Nini Zarko nipu-nipu takani ku uang emas sinangarahpati Siti Aminah. Bismillahirrahmanirrahim. Kacatur dina isukna eta mingjar kok gawena nangkep tuur istu bingung kasahanya minta tulung takani teu ngabejakeun kanyahona disumputkeun pok nanyakan nuker bingung kunaon ngahurun balung mingjar ko ngawalonan katakani lalaunan coba ieu kuring tulung eker dipuuk kabingung moal kuring daek luntan ninggal anak kulawarga lamun taya pamaksudan anu penting kasorangan dipikir ku jisim kuring anjeun anu bakal nulung ceuk takani aya naon jawab terangkeun sing alon mingjar ko ngomong rahasia rek ngarahpati Aminah mun teu bisa laksana hirup ge taya gunana ceuk takani panunuhun ulah jadi kabenduan sim kuring moal tiasa margi inggis menang bahala carek jarko entong paur sabab ku kuring diatur tuluy Nini Zarko indit kana peti nyokot duit uang emas sakabasen tak iya kuring meresen bari tuluy dicicikeun dikana lahunanakeun pikirna takani bingung arek daek arek embung kabitaku uang emas tapi aing sieun tewa